Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi, ya saya Pak Sadili, kurang nagreg, Yus pada 84 tahun, tunggal diten icaran peyem kapagat ageun. Kasan diten ieu kapagat kusim guring, dicalukan ngobrol ya di saung batu bumi ageung. Pak Sadili teh sabaraha tahun ya kana peyem teh? 84 karena tahun 70 kan. 70-an gitu kan. Pak, Ari Rama, Aki, sami kana puyem. Ayah pun ua pun paman Jadi Bapak diajar puyem teh. pun ua sang Nah, jadi keluar Pak Sadili teh turunan karena puyem. Tapi simkuring gaduh wargi di Bandung. Akina bapana manehna usahana kanu aya pantes sareng haseup. mohon Akina didamel di tukang sate aya haseupan. mohon Ramana didamel di tukang knalpot aya haseupan. Tah Mohon. putrana mun petang simkuring. mohon Jantan didamel di dinas kesehatan mohon bagian fogging tolong dulu. mohon Pas Sadili aya nyebatkeun cenah mun pamaget nuang peuyeum sok lemah kemasah water geus teh. bohong Oh terus teh bohong ai Pas Sadili sabaraha kali nikah? genep kali Oh perawali Sadili bohong. bohong Ojo wah cenah peuyeum nya kadang-kadang peuyeum kadang-kadang dage nya nu kurang semangat teh gitu nya. eta mah tahayu Tahayu perawali kalau percanton tanagana juga puyem, tanagana juga dage. Ya kenapa kali nikahna? Allah anu masihan Mohon kekuatan mah 84 tahun ya soalnya uga dinten masih kene kiat nanggung dengan lemurnya. alhamdulillah Oh. alhamdulillah Kadang mau puyemna punya lira, melaksa punya lira, kurang nagari kanya teh. mohon Pak kamu Bapak kan di SD zaman Jepangnya. sekolah Ah, kan kantor diajar lagu anu aya yang bicara puyem sampe. ya Tadi teh urang naon urang gedurkeun, gaena kan peuyeum teh kasih silikeun ku martabak, mohon modading ku katuangan anu bana tina tarigu pokoknya. ya Suruh Pas Sadili mah eta teh nyebabkeun urang genut ieu. Jama Jepang mapan ngahormat teh kawetan. Mohon ka mataharinya. Kokio yo hai sei karei, tau urang teh ruku kawetan. Nah, noreh. Noreh teh cengkat. Mohon. Nya. Moktoh teh hormat keneh. Nah, rei roh rempuh roh mah. Baheula mah rei Ka matahari teh ka malon poe teh gitu. tah mohon. Mohon dah. Baheula mah kitu. Zaman Jepang mah. Mioto okaino sor akete kiyoko di sutaka kukang kuyake ba sensina ike hatsurusuto iba owa odoru oya sima Oh, iya. nyanyi na Ya di perpolehnya ka Bogor sekolah teh. nyanyi na mohon Oh, di perpoleh. Zaman Belanda kan tos sekolah Tuh. itu zaman Jepang. Oh iya lagu-lagu Jepang, Jepang masih apa sabab kene. abah mah zaman Belanda teh kan ripuh dan maripuh gitu teh biasa Oh, sekolah kan Pas Sadili aya di diulangkeun lagu-lagu Sunda kalau buat lagu peuyeum sampe teh nya. Pagatur nya. Ya orang sasarangan. Orang sasarangan tambangkeunnya. mangga Si tarik ya peuyeum sampe dagangan tiraca purut dijual 2 saluit dibungkusan daun waru dituruban daun jati katuangan anu na ompong ompong Bapak ompong ompong syuting nikah genep kali atau naon tadi ya urang naon urang meuyeum masyarakat sareng masyarakat keun peuyeumnya amin aturon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.